Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita carios enggal pamiarsa. Ieu dongeng teh kangge selingan dongeng Iblis Jatuh Krawarontek gitu. Kumargi naskah Iblis Jatuh Krawarontek nuju di Eropea. Jadi sadinten ieu sadinten Iblis Jatuh Krawarontek, sadinten ieu sadinten Iblis Jatuh Krawarontek. Jadi heuleut sadinten pangintennya. Ieu dongeng judulna Muja ka Iblis. Ieu teh mangrupakeun buah karyana Aceh Lasmi Indri ti Palihan Bandung. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Laina naon mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkara waktos sumangga. Ayeuna mah urang kawitan ieu dongeng enggal anu judulna Muja ka Iblis. Kumaha jalurna jalana ieu carita sor cikopina parsamakna betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tompak dung dung tes. Sora hak sapatu mepeskeun simpena wanci peuting. Lengkah-lengkah suku lenjang bangun rusuhan. Mapai-mapai jalan nyusur di sapanjang jalan anu kasebut jalan leutik anu aya di pasisian kota. Kenca katuhun jalan ukur kapapaes ku tatangkalan anu teu pati teuing jarangkung. Da bubuhan tutuwuhan di kota mah geus pasti bakal diurus. Kayaan di eta jalan geus sepi jempling rehe comrek. Bari poek mongkleng rajeun kacaangan oge ukur ku meletetna lampu jalan bari hiji jeung geus taram-taram. Diperkirakeun harita wanci geus ngagayuh tengah peuting. Teuing jam sabaraha anu puguh mah hawa meni karasa nyecep tiis. Tetenjeuan saeutik kebek ku halimun tanda wanci manjing kajanarinakeun. Lengkah-lengkah suku anu dibungkus ku sapatu hak jangkung ecesna milik saurang aweng ora anu mibandak keuretan rupa geulis rupa tur awak jangkung lenjang kulit sampulur umbyang koneng dibulen ku papakean terusan pondok anu ngebrehkeun lukak
lekuk awakna anu endah. Dina tak-tak eta awewe melit karembong beureum ngora pikeun mapaesan tirisna hawa angin peuting. Eta wanoja terus noyod leumpang teu hayang luak liuk bangunna teh. Mantang we ka hareup bari beuki ngagancangkeun lengkah sukuna. Katempo tina paroman eta awewe jiga anu keur tegang jeung geumpeur. Rek saha anu teu kitu atuh. Pangawakan awewe sesoranganan leumpang mapai-mapai jalan panjang anu mangplad bari jeung geus kayaan tengah peuting deukeut ka Janari. Tangtu loba ka inggis loba ka sieun. Sieun ku begal, sieun ku rampog, sieun ku lalaki cunihin. Oge sieun ku pocong nya bisa wae. Bari terus leumpang red eta wanoja teh ngareret kana arloji anu dipakena. Jarum jam geus nunjukkeun angka 2 peuting. Si awe ngarahuh humandeuar. Nah kamana atuh anu rek nyusulan aing teh? Kalah labas eueuh wae datang. Duh aing mah nyiar-nyiar pi pusingan wae. Geus nyaho aing teh borangan. Kalah dititah balik leumpang. Bari geus peuting deui nuju ka Janari. Aing leumpang sesoranganan. Duh. Syukur-syukur ulah anu nyengsieunnan ka aing. Cek eta wanoja kesal meureun ku pedah jemputan anu darep-arep teh. Anu diarep-arep ti magrib mula teh taya wae ngurunyung. Nalika eta awewe pas ngaliwatan lebah tangkal kiara anu tangkalna doyong ka jalan. Reg. Eta si wanoja teh ngarandeg ngeureunkeun lengkahna. Ngan teu wani ngareret. Ukur ngajanteng bae bari rancung ceulina. Hatena jol seseblakan teu puguh. Sanajan direret tapi nalurina bisa ngarasakeun lamun mari satu kangeunana jiga aya anu keur nuturkeun dirina. Rada lila eta si wanoja ngajanteng hanapeun tangkal kiara. Meureun hayang mastikeun nah bener tadi teh aya nu nuturkeun atawa henteu. Tapi sanggeus rada lila eureun sora anu nuturkeun teh teu kadenge deui. Kayaan tetap sepi jempling, rehe comrek, simpe teu kadenge nanaon. Asa aya nu nuturkeun bieu teh ka aing. Tapina teu kadenge. Lamun dilieu bisi aya makhluk anu beungeut narata. Kamana cenah sorana teu kadenge deui. Cek eta wanoja, hatena was-was tur ratug tutunggulan. Si wanoja eta beuki ngarahuh panjang nenangkeun diri. Geus kitu geudig we. Eta wanoja teh ngincid deui leumpang beuki rusuh. 10, 20, nepi ka 30 lengkah reg. Si wanoja ngarandag deui. Pedah karasa deui jeung kadenge aya anu tegenah kana hate. Teng manehna ngajanteng nangtung kalawan sikepna jiga tadi teu wani ngalieuk ka tukang, teu wani ngaleret ka kencaka ka tuhu, tetempuanana tetep nuju ka hareup. Hatena beuki kaketegan domeh katangkep sareretan ku juru panon di hadapan tihang lampu jika aya nu keur ngajajanteng nangtung. Rada teu eces, rada teu jelas rupa jeung dadaganana mah. Ngan ukur katenjo ngableg-beg hideung. Tegoy. Eta si wanoja yakin lamun mah manehna lain sorangan di eta jalan. Tapi aya jalma sejen anu nuturkeun. Sabenerna mah manehna hayang ngareret ngan pedah teu wani. Awak si wanoja mimiti ting sariak.
surserna bulu punduk karasa pisan carangkatna. Beki yakin lamun dihandapeun tihang lampu bener aya nu keur ngajanteng nangtung. Gebeg eta si Wanoja ngagebeg ruas pas eta jalma anu aya dina handapeun tihang lampu kadenge nyawara. Sorana ngagerem mata kukurayeun bulu punduk. Geus teu loba mikir panjang deui, no atuh berebat we. Eta si Wanoja lompat sakalumpat lampetna, lumpat ti paparetot teu nolih tincakeun, tunggul dilarut catang dirumpak. Suku pagujud meureun kagok ku sapatu jangkungna. Ku siot kabut. Aduh, alah. Manehna ngagedebut labuh. Rasa nyeri geus teu dirasa. Sendal hak potong geus teu dipalire, gancang cengkat tuluy ngabar deui lumpat beuki tarik. Beuki lumpat sora nu ngudag kalah beuki deukeut kadengena. Bakating ku soak eta si Wanoja teu nolih tincakeun, sukuna ngagical kana batu. Kos ewat blak. Aduh. Pikeun kadua kalina eta si Wanoja ngagedebut deui labuh. Nyeri mah memang nyeri. Suku meni asa komper jeung balarud alatan Marius. Tapi gentak eta si Wanoja ngakurinjal hudang deui. Bretek lompat deui bari ingkud-ingkudan. Kajurung kurasa kapanasaran bari lompat teh. Eta si Wanoja ngawani-wanikeun maneh ngaliuk ka tukang. Barang diliuk, ceras. Ting kumaha kajadian satuluina timbang kadenge sorang ngajerit si awewe anu ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat. Sora jeritanana mungguh panjang jeung ngelobung nu beuki lila beuki samar kasilep ku gelebugna angin janari. Para wargi sadayana caturkeun dina poe isukna wanci haneut moyan tarati sasarina jalan Cisaat anu biasana sepi arang langka jalma nu ngaliwat kiwari kasampak napuk jejel pinuh ku loba jalma. Jalma-jalma ngalaliud ngalingkung ngagarimbung meh heurin usik. Rupa-rupa ting kecawisna jalma kadenge ting harewos saling tanya jeung pada baturna. Saha nu pae teh euy? Duka teu apal. Bu, juga awewe nya. Heueuh, jiga awewe euy. Kulis euy, aduh itu bitisna. Ih, meni sampulur gitu. Kecuas kecawisna sora jalma nu keur ngariung di barung ku paroman ngabirigidig ginggiapeun. Malahan teu saeutik nu gancang balik teu kuat. Nu gancang balik sabab teu kuat lila-lila aya di dinya. Nu jadi marga lantaran nyaeta kapanggihna layon saurang Wanoja. Dina kayaan ngajelepeng nyang saya dina jero parit. Kayaan warugana ruksak pikaketireun. Sirah jeung beuheung mah geus ruksak pejet. Sedengkeun ari bitis anu sampulurna ngacung ka luhur ka jalan. Sedengkeun awak bagian luhurna notog ka handap. Sawareh jalma nu ngagarimbung tuluy mindahkeun layon eta si Wanoja. Diangkat tina jero parit laju dibawa ka sisi jalan. Layon digolerkeun dina trotoar. Rub beungeut ruksakna eta si Wanoja ditutupan ku karembong kayas anu memehna melit dina tak-takna. Beuh, kajadian nepi ka kieuna euy. Aya naon nya euy? Cek salah saurang anu milu manggulayon.
Layon saha cenah ieu teh Mang? Tanya baturna. Teuing atuh, anu puguh mah lain urang dieu. Da kula mah teu wau ieu. Duh, geus teu aman deui wae kayaan teh Mang euy. Padahal mah kayaan di wewengkon urang teh geus tentrem-tentrem eueuh kajadian naon. Kiwari ieu geus aya kajadian deui ieu. Nya puguh ge euy. Terus ieu layon rek dibawa ka mana tuh euy? Maksud dewek teh rek langsung di Pulasara atawa ngadaguan pihak anu wajib heula aparat anu mariksa. Ari ngadenge mah rek ngadaguan heula aparat anu mariksa cenah Mang. Sabab ieu layon teh nilitina kayaan kieu mah jiga menang panandasa atawa anu ngaroga halamang. Kitu nya heula tuh kitu mah urang antepkeun we layon teh ulah diusak-usik. Teu lila ti harita brul. Polisi diiring ku mobil ambulan datang kadinya. Ti urang polisi langsung nyisir serta masang garis polisi di tempat kurut kejadian. Sabaraha urang saksi nu aya di dinya ditanyaan ngeunaan kajadianana. Tapi kabeh oge garideg, saurang oge taya nu nyaho. Saurang oge taya nu wanieun jadi saksi sabab memang teu apal kumaha kajadianana. Harita katempo aya 2 urang tim medis mariksa layon. Ditaliti tim miti sidik jari tug nepi ka liana. Buuk salumber salembarna dipariksa. Kuku-kuku anu coplok dicokotan. Menang setengah jamna mariksa layon, saurang tim medis anu kabeneran awewe nyarita ka baturna dibarung ku paroman anu beda. Dok, Pak Dokter? Nu diajak nyarita seorang dokter, tapi teu ngawalon, ukur ngaliuk sakedeung, geus kitu anteng deui mariksa layon. Pak Dokter? Cek si Wanoja rada tarik. Si dokter ngaliuk. Kunaon buina? Aya naon? Jiga anu nembe mendakan layon jiga kieu wae, aya naon? Ih, ari Bapak karu ieu teh rada sieun. Sieun kunaon, Bu? Jika nu kakarak manggih layon kacelakaan kieu. Ih, ari Bapak bade teu soak kumaha atuh. Seumur-umur jadi tim forensik. Kakarak ayeuna mendakan layon tos teu aya 2 siki panonna. Sareng ieu polona, otakna jiga teu ayaan, Pak. Langkung tio di kieu oge aya atuh sus. Jadi teu kedah kaget. Model anu layon hasil tabrakan paleuwih di kieu parejet bubuk satulang-tulang. Bapak mah mindeng atuh mendakan layon langkung ti kieu teh. Kayaan layon nyaho-nyaho geus kapendak taya sirahan taya sukuan. Ieu mah masih leuheung. Sirah aya awak aya ngan ukur parejet wungkul. Tapi Pak, anu ieu mah asa aneh, sareng benten kana perasaan oge Pak. Cek si suster guligah bangun tegenah rasa. Wajar, ngaranna oge tim forensik. Tangtu bakal ngalaman rupa-rupa keanehan layon. Tenang sus, tenang. Cek dokter nenangkeun ka asistena anu jadi suster. Muhun atuh ari kitu mah Pak Dok. Mung anu ieu mah asa benten we karaosna kitu Pak. Si dokter teu nembalan deui, terus anteng jeung taliti mariksa layon. Kitu kayaan harita di jalan Cisaat, di mana hiji kajadian Rajapati geus ngusik katenangan warga sabudeureun. Teu nunggu waktu lila, harita layon gancang dibawa diasupkeun kana mobil ambulan pikeun nuju ka rumah sakit pikeun dipariksa anu leuwih lanjut. Gancang na carita, mobil ambulan harita ngarandeg eureun
ditepas rumah sakit. Pas pisan dihareupeun ruangan UGD. Di jero ruangan UGD jul-jul daratang genep urang perawat sarigep mukakeun panto tukang. Gancang layon dikaluarkeun sarta dijepatkeun dina bangsal. Layon buru-buru dibarawa langsung nuju ka ruang otopsi pikeun dilakukeun pamariksaan anu leuwih taliti. Sedangkeun sabaraha urang polisi babaradamian di ruang jaga satpam pikeun nyieun laporan ka pihak warga. Singkatna carita, layon tepi ka ruang otopsi. Sanggeus tepi ka ruang otopsi, didinya geus nyampak aya 4 urang dokter anu rek mariksa. Sagarupa dilakukeun ti mimiti naliti awak bagian luar tug nepi ka dibedah organ jerona. Menang sabaraha lila aya hal aneh anu nyieun para dokter medis silih reret. Heran ku kayaan eta layon. Sanajan geus taya siki panon jeung polona, tapi masih kadenge keteg jajantungna. Samalah dina monitor grafikna oge masih kene usik bangun anu hirup kene. Sakabeh anu mariksa didinya eueuh anu teu kaget. Saling tanya, nah si layon teh masih hirup atawa geus ajal. Kabeh baradami heula. Nah proses otopsi rek dituluykeun atawa moal, nimbang-nimbang kana keanehan nu aya di si layon. 4 dokter ahli mutuskeun pikeun nunda heula otopsina. Kusaheulaanan eta layon dibawa heula ka lemari es anu aya di ruang kamar layon. Caturkeun di hiji rohangan aya saurang dokter keur kasampak nyangsayakeun awakna kana kursi. Paromanana ngemuk kabingung bari antang teu ngicep-ngicep neuteup lalangit rohangan. Manehna mangrupakeun salah saurang dokter anu tadi ngabedah jeung ngaotopsi mayit awewe teh. Nu jadi pikiran eta dokter tangtu soal keanehan anu tumiba ka si layon. Asa teu kaharti naha layon anu geus eueuh siki panon jeung otakna bet masih aya keketek jantungna. Jelas hal ieu di luar otakna, teka udag ku pikir, teka harti ku akal. Kudu terak keur kitu kadenge suara panto muka. Torojol seorang suster asup tuluy gek diuk hareupeun si dokter. Pak Dokter Yadi, kumaha manawi hasil otopsi teh Pak? Teu basa-basi deui si suster langsung nanya kana soal intina. Dokter Yadi ngarahuh sakadapan. Geus kitu pok ngawalon. Susterina, dina waktos ayeuna abdi sareng para dokter nu sanesna teu acan tiasa masihan waleran. Teu acan aya kesimpulan. Jadi samentawis mah proses otopsi teh ditunda heula. Hah? Ditunda? Kunaha Pak? Asa teu ti sasarina bet ditunda heula Pak Dokter? Memangna aya masalah naon manawi Pak? Tanya suster Ina kaheranan. Asa teu ti sasarina proses ngabedah otopsi nepi ka ditunda seperti kitu. Dokter Yadi coba ngagelenyung imut pikeun nyairkeun kaayaan. Dina pikiran dokter masih kaganjal keneh ku keanehan layon. Teu aya nanaon sus, mung aya kendala sakedik dina proses otopsina. Tapi insyaallah enjing pageto dibedah deui lah sarta saenggalna masihan katerangan ka pihak anu berwajib. Cek dokter Yadi ngahaja nyumputkeun hal anu sabenerna supaya teu gujrud, teu geruh jeung teu gerwah atawa teu nyeun heboh ka dituna. Manehna katu tilu dokter forensik sapuk
pikeun nutup bibir heula. Ulah waka pol lamun layon awewe masih keneh aya ketek jantungna moal waka dibejakeun. Oh gitu, mohon atuh pari kitu mah. Nu mawi abdi katarosan tadi teh ku Sersan Arif. Anjeunna naroskeun hasil otopsi, Pak. Nya saurkeun we ka Pak Sersan. Kapastian hasil otopsina mungkin enjing hasilna kitunya. Mohon mungkin ku abdi disaurkeun ka Sersan Sarip. Mangga tuh, Pak. Abdi bade neraskeun heula padamelan. Mangga sus, mangga. Geus kitu mah Suster Ina ngoloyong keluar ti eta rohangan. Sedangkan Dokter Yadi ngusiwal kana HP. Sabaraha tombol laju dipencet nyambungkeun telepon. Halo, Pak Dokter Asep. Iya abdi Dokter Yadi. Oh, mohon. Kumaha Pak Dokter? Aya anu priyogi dibantos, Pak. Walon dipentas telepon anu kata Dokter Asep. Kieu, Pak. Abdi ieu teh bade tumaros. Ari anu ngajemput layon istri di Jalan Cisaate, Bapak sanes, Pak. Mohon, abdi pisan, Pak. Abdi sareng Suster Ina. Kumaha kitu manawi, Pak? Teu kumaha. Mung bade naroskeun we ieu teh. Ari layon si Wanoja anu tos binasa eta gaduh identitas teh, Pak. Duh, kirang terang, Pak. Surat-surat identitas layon mah pilih tos di pihak nu berwajib wa, Pak. Terang abdi mah. Oh gitu. Teras di tempat kejadian mendakan ucrat-acrat getih tuh, Pak. Seleksek Dokter Yadi. Teu Pak, teu ningal aya bucat-bacet getih. Abdi teu ningal getih jeung waruga anu tinggalin. Teu aya, Pak. Ngan layon tetos nyang saya we didaparit ka tempok abdi mah. Yakin Bapak teu mendakan ucrat-acrat getih? Yakin. Teu ningal Pak Yadi, teu ningal. Lang Dokter Yadi jadi ngahulang jero. Cek Dokter Asep cikene di tempat kejadian teh eueuh getih sakeclak-keclak acan. Atuh beuki tambah ruwet pajuliwet we eta masalah teh. Rada lila oge Dokter Yadi ngahulangna. Padahal masih keur teteleponan jeung Dokter Asep. Pak Yadi. Gero Dokter Asep ngagerwahkeun Dokter Yadi tina lamunan. Oh, mohon atuh Panya. Hatur nuhun kana informasina Pak Asep. Sami-sami Pak, sami-sami. Bilih aya nu bade ditaroskeun deui mah, mangga diantos, Pak. Cekap Pak, tos cekap. Hatur nuhun nya Pak Asep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telepon ditutup. Dokter Yadi nyang saya deui awakna kana kursi. Aneh. Padahal kayaan layon teh jelas tapak ngakaya, tapak ngaroga hala. Naku naonnya teu kapanggih getih sakecret-kecret acan di tempatna. Luh lah hate Dokter Yadi pinuh ku tanda tanya ngeunaan kajadian anu kiwari keur atawa ngeunaan kasus anu kiwari keur sanghareupan. Matak bingung sekaligus matak kukurayeun. Sarengsena mereskeun pagawean, Dokter Yadi gura-giru nuju ka parkiran. Muru nyamperkeun kana mobil sedan Civic anu diparkir di balkon. Manehna asup kana mobil, tuluy nyetarter mobil ngahirupkeun mesin. Geus kitu mah geuleuyeung mobil Civic teh indit ngageuleuyeung ninggalkeun palataran parkiran. Wanci geus maju sareupna. Karungu sora adzan maghrib di setiap masjid sepanjang jalan. Teu talangke
mobil Civic teh dibebaskeun ka salah sahiji musola anu kabeneran pas liliwatan. Gancang Dokter Yadi keluar tina mobil, muru ka pangwuduan serta terus milu salat maghrib berjamaah di eta musola. Rengse salat maghrib, Dokter Yadi indit deui ngalajukeun mobilna. Bari antang nyetiran, pikiran mah masih kabang baluhan ku kabingung anu can kapanggih tungtungna. Tapi nalika Dokter Yadi keur ngalamun kitu teu katingali di hareupeunana, no atuh ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya ye dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.